mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong ngan teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tar kapake isuk ta eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyo jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk sok eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep